penting. Loba duit pusing, boga duit rusing, tungtung nama galeri. Wah, mi istri mah ya. Duh, ampun ya Allah. Bingung. Karena naon ieu? Hah? Karena naon? Kieu abi teh mang. Mang nyabatna mang kumaha? Aku madinya weh. Oh gitu, ai mang nuju naon di dia? Lo masa tanya Arya. Dakut. Kan kada dituliskeun, pan abi lebay. Lo beda abi malin pananyaan. Oh, sanesnya ieu mah bade naroskeun gitu. Tuh, geus nanya deui. Mang nuju naon di dia? Abi mah nunjuk kieu we atuh. Tita tadi Nya, nya teh capek mang kieu wae tita tadi. henteu abi teh kenuan si Pool ieu teh. Si Pool teh saha? Si Pool. Oh, Biasanya nah suka ieu. bisa gitu gayanya ieu. Halus itu. Ieu was sabak. untung. Ieu rek nanaon? Rek nanaon? Ieu mang abi teh bade milarian alamat ieu teh. Alamat beti teteangan dari AA. Justru eta mang abi teh hoyong alamat nu neneangan abi gitu. Tapi hese wae mang. Hese Nah, wae. teu neangan abi atuh. Kulan? Nah, teu neangan abi. Nah emang penting gitu. Nya bisi we tah alamat neangan abi nanyakeun. Oh gitu. Nya. Nyatung kayak orang laporan ke alamat, sugan atuh alamat milarian. Lain nyatu, yeuh alamat kelah nyatu euy. Nah teh nyambung ieu mah. Nyatu, kelah nyatu. Nah, kumaha ieu teh? Bicekaan naon nyatu euy naon nyatu. Sanes nyatu mang hayang alamat neneangan abi. Nya sok atuh ke ku abi didoakeun sing neneangan emang lah. Nya kitu mang abi teh ieu teh hampir 6 tahun neneangan alamat kukurilingan di daerah Cikuya abi teh. Be eta si emang. Nganon wae eta 6 tahun teh atuh eueuh gawe. Nya ada mang hade teh bisa unut-unutan kitu Ada mah. sia. Nya Boga. mahal kieu mah. Eueuh di toko kieu. Hebat mang. Berarti upami ditiup kieu sok bijil naon mah? Bijil emang. Mang jadi bisa. Jadi nu puguna itu rek naon sok lieu teh parusing jeung dengan si Pool eueuh ieu teh. Aja jika si Pool. Jadi kieu mang abi teh ieu teh aya tugas di kantor ieu teh. Kantor naon? Di KUA mang. KUA. Lain mang ieu teh di kantor abi teh di leasing ieu teh. Jadi mang kieu we pada inti namanya mang teh pernah ninggal motor ieu sareng jalmina tah. Tah yen kumisan mang. Mang, abi lain tukang ramal nih mau leungeun. Oh mang ampura kieu ai hirup geus ieu teh loba kabingung teh kieu mang kedahna teh abi teh tadi teh naik ojek ka dia teh kalakan naik nini atuh di budak-budak ku akina abi teh tah foto ieu mang terang teu mang tah nu ieu tah eta Mang. hah Rek ningalikeun naon eta ha? tah mang tah ieu motorna nu beureum tah ieu jelemana tah eta tah jelemana tah ngarenyohan ngan tukang mang nya wow nya nama kejeng wow Rek dijual motor eta? lain iki jual rek dicokot ya teh geus Mang bangsa. sanes bangsat mah jadi leasing abi teh leasing bade nyanak motor ieu ya teh geus 2 jam can mayar Anu dicai, anu dipacilingan. sanes ieu mah jadi motor cicilan. Oh, motor eta teh dicicil. Nya. Can mayar geus 2 jam geus 2 jam. nya Tah abi salama hirup abi cicing di dieu nyunyuhun sirah nepikeun ka poe ieu tita tadinya. ai mang sok nuhun sirah Tara abi mah kadang-kadang Naon? sok dipahapekeun sirah. nah nyuhun sirah tapi aya lawonan eta Ieu mah lain lawon. naon Turub oh turub Nya. huis Turub huis. Nya. Tah, salama abi di dieu encan pernah ningali motor eta ngan tadi teh aya nu ngaliwat motor eta teh ka dieu tuluy ka ditu gitu abi teh. tapi bener motorna nu ieu bener nu ieu Oh, teuing da tadi teh motor nu kitu ka dieu ngaliwat ceng jeung jelemana eta ngan abi teh can pernah ningali anu jelema eta jeung kana motor eta teh. oh tapi ka dieu ngaliwat Ngaliwat gitu. tos emang ai teu ieu mah buang-buang bae waktu buang-buang wae harga diri tos abi bade angkat mah bade milarian deui ayo ayo ni teu nyara ramung jeung ieu mah buah-buah meureunan ieu mah ragrak tina aisan ieu mah nya ayo mangga Mangga nya kada di jalan mang nya. nya Aneh nah lieur teu nyamung.
Orang mah api-api we gelau kalau udah ngomong. Aing nepi mana tadi ngalamun teh euy. Si Paul jeung eueuh deui teh. Ah. Paul. Paul. Aing Motor beak bensin. Kira aku kudu ngadorong. Nya setengah tahun atuh neneangan alamat. Aduh, ampun ya Allah. Sugan ke nya sugan ke didinya aya urang nanyakeun ka dinya. Di warung lote. Nya ka aki-aki nu sukuna tilu nya. Bener. Aya sukuna tilu aki panonna ge opat eta mah. Wah, sakti eta mah marukana teh. Sugan didinya aya urang tanyakeun. Ayo atuh. Nah ka mana? Aduh ampun ya. Aduh, si sayang nih bagirnya. Motor dikasih, kaos dikasih, jaket, celana, sama tas. Mantap ah. Kakak kela wabunya sarua cingkela bisi poho tapi ieu mah gambar gunung deh. Oh lain nya oh bener iyo Akang doan teh saha? aduh tak apaleunnya tak apaleun tos kasontor abi mah kasohor tos kasohor sa alam dunia oge eueuh nu apaleun ka abi mah abi teh dukun dukun oh nya abi teh leasing bade nyanak motor nu ieu Motor. nu abi ye teh motor nu abi. Iya mah motor kebogoh saya tuh Akang. Sidikeun saya teh geus kukulilingan. Sajam teh marukana waktu sakedeung. Marukana saya teh sampai kukulilingan. Saya teh neneangan motor atuh nga-WA eueuh, nga-SMS teh aya. Abi teh. Nya, tapi teu aya nya. Kukulilingan setengah tahun di dieu. Ini mah motor aing, Bapak. Iya, saya juga tahu. Tapi saya ini teh udah ada tugas di pimpinan saya. Jadi motor ini teh harus digubug gitu. Ya terus atuh saya pakai apa tuh? Ya saya mah tidak tahu menahu, saya mah lompang. Saya teh mengkaning beak bensin di sana saya juga. Dekumah saya juga pikiran baga duit tidak punya sapeser pun. Gini, ini teh motor teh dikasih pinjam sama kabogoh aing. Oh. Oh gitu. Ini ya kayak baju ini semuanya sama kabogoh aing kan. Oh berarti kamu teh berarti lalaki tak berdaya? Tak berdaya. Tuh, ngerakeun pisan. Ari motor gagap teh nu batur. Nah, nang injem. Tah ieu teh rek dibawa ku leasing. Tuh suratna teh tos aya tuh panggilanana tuh. Bahwa motor ieu teh harus segera dibawa ke kantor tuh. Wah, ini mah palsu ah. Benar, iya gambar gunung tuh. Tuh, gambar gunung. Motor. Tuh. Kenapa ini buka-bukaan gini? Kan harus netral. Bukti. Berarti ini mah bukan yang punyanya. Bukan. Oh, bukan. Nah, pokoknya mah tidak tahu menahu saya mah. Agak kela tuh. Iya motor harus dibawa. Atuh, Bapak, kan ini teh motor teh bukan punya aing. Iya, maka daripada itu tidak sekonyong-konyong, Pan. Pokoknya ini mah harus dibawa motor. Ya udah gini aja ya, Akang Bapak. Jadi gimana kalau misalkan besok aja dibawanya? Oh, ya? gitu? Ya. Ya, tuh bagus aing gitu mah. Ya. Saya setuju atuh kalau udah begini aja lah, biar beres. Kan saya motor di sana. Gimana tolong di step dulu lah motor. Nah, motor saya. Setuju? Setuju. Oke, saya anterin ke sana. Ya. Nah, saya anterin ke sana ya. Iya, karena motor saya di sana mogok. Oh iya. Sok atuh sekarang mah kita naik. Siap. Oke. Asik. Numpak motor. Ke kanan. Sebentarnya. Ya. Oke. Yuk. Oh, jadi aku teh duduk. Duduk aja. Oh iya. Ya. Oh iya. Jangan muntah. Ya. Ayo. Acan, satu lagi. Oke. Udah siap? Oke. Berangkat. Yo. Wasik. Ah, sebentar lagi. Nah, ini. Nah, ini. Tos. Hop, Eureun. Nah, ini motor saya teh mogok. Jadi kata orang teh kan diusap-usap sok hirup, tapi diusap-usap tidak hirup-hirup. Gitu. Saya juga bingung.
Terus digujas-gujas juga. Hare-hare we. Hare-hare hirup motor teh. Kela, aing teh bingung Akang. Nya. Motor diusap-usap, Iya. harus hirup kata Iya. orang tua. Iya. Itu masih otong meren ah. Emang si Otong harus hirup gitu? Iya, so gera usapin. Oh iya, oh iya, iya. Oh itu mah peribahasa orang tua barangkali gitu merenang. Ya udah tuh jadi sekarang mah gimana ini teh? Ya udahlah, udah di step aja saya ke sana. Oh, Ya, siap ya. biar woyo-woyo ya. Tapi nggak jadi ya, Ya iya, bebas lah pokoknya mah. Yang penting saya mah ada laporan ke sana gitu. Ya. Oke ah. Terus sekarang mau di mana tukang? Jadi udahlah sekarang mah saya di step aja ke ditu ke pom bensin. Ke pom ya Iya, udah. ke pom Tapi bensin. ini motornya jangan dibawa sekarang Ya ya. enggak ada, saya mah disuruhnya sama Dunungan. Coba Cana cariin motor ini sama orangnya. Kan saya sudah ketemu, jadi saya bagja. Udah begini aja lah, karena saya kan lagi tidak punya uang sepeser pun. Iya, saya teh lagi suub. Ya, lagi suub, jadi saya teh pinjam uang 10.000 aja buat bensin. Ada. Uang 10.000 teh bentar. Iya, buat bensin lah, buat bensin. Aing teh punya 10.000 ini teh. Ya. Tadi juga dapat dikasih si saya. Ya udah sama saya. Dipinjemin saja. Ya udahlah. Ya. Nih, dipinjemin aja. Beras. Beas. Nanti aja lah, nanti lagi aja beras mah tuh. Aduh, Rana. Tanda ada. Ada. Ya, ntar kapan-kapan main ke sana. Ya, Rana. Iya, Rananya masih lengoh. Lumayan lah. Lumayan. Tapi tidak ngenyot. Ngenyot, sedikit ngeper Ya, sih, sebenarnya Akang. ya yang penting Rana aja lah. Ya, oke. Ayo atuh dijajab ke Ya, sana. iya, udah. Ke apa? Ke pom bensin ya. Ya, ayo. Ini ntar digantiin ya. Iya, harus satu Akang. Ya iya tuh, saya mah nggak bakalan ingkar janji dong. Ayo kah? Yuk, tong naik di dia beraten. Mana tuh? Tadi dinya tak milu-milu. Hayu ah, ayo. Kita mah pokoknya mah beres-beres saja lah. Kakak, kadieu ya tinggalin. Ulah waka maju. Woi. Hayu aman lah pokoknya mah aman. Kela-kela itu sanu gegeruan. Waduh, babaturan oh teu ka bawah, babaturan teu ka bawah. Karunya kadieu, kadieu. Aing mah teu ngarti si Akang gimana tuh itu. Aduh, bisa teu ka bawah begitu, kamu teh gimana? Aduh. Dia buru kan dia lupa. Buru kan dia. Hirup kuring asa ngeunah teuing, mending cicing di Bandung nuker genting. Loba duit pusing, teu boga duit rusing. Tungtung nama Gareri